Nya sih nang kurak teh balik olah teh tapi jempling teh kadang gerajas-gerajas. Ngomong rek olah teh. Neng, guys, banget sia. Pantun rek olah nih apa kan penjual aing olah hese. Malah kayak ngadapok nonton HP bak belege-belege teuing. Capek da nyai leuwih wae budakna. Ah, capek-capek gini anak sia. Kumaha deui aing beneran anak aing lain. Yang di nyai anteng. Anak satu diengkring. Gabi mah bale da ninganan. Mana? Aing olah we henteu. Capek atuh dah deui. Capek. Nget mah. Apa? Oh, ganti rek olah atuh teh nyeselkeun. Yuk. Kamana sih? Yuk. Aku mah tuh mongan. Yuk. Olah we henteu nu maneh. Nah, tuh aing olah itu deui. Bangkrutkeun sia mah. Oh, kok dari capek nyepi HP. Tong ini aja deh ya. Doni deui teh. Di kamana kana? Mana deh ya. Mabo bodoh teuing hangeuna sia minum maneh mah cicing yang nonton HP teh tangeuna. Wan teh heuh. Atuh da aningan mah yang genah nganti ieu. Geura olah teh sih mah ketika baru balik geura. Nih HP deui atuh. Si banget mah diantarkan di HP deui teh tadi atuh. Lampang akan ngejejedong lieur. Bong budak gede aing. Teuing. Ya mah dia atuh ya. Ai si tangkurak. Urus kadinya anak-anak sia. Bedagongnya. Kantong aing bedagong ini teh bedagong dagonnya mah kumaha heula. Deui si emak can balik deui gerak burit oge. Wah hese orokan anak teh ieu teh. Heeh. Ak nonton. Heeh nonton ada sekalian jeung mama duaan geus nonton. Keur nyanggung baca ku si emak.